matak urang jaga orat awewe ulah sok dibuka-buka keur batur kakarak lamun endek hees mah babagi orat urang keur salaki mah teu masalah. Bahkan dina kitab Ukudulujen diterangkeun awewe lamun endek hees lampuna ulah caang makruh ye make lampuna remang-remang hikmahna naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjunan kita Nabi besar urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Segenap para kiai, para ajengan, para guru teristimewa, ka guru simkuring, ka kersana Kang Haji Sopa. Oke, guru-guru di kampung Sarakan nu halaladir, mudah-mudahan guru-guru urang sing paranjang umur amin, sing barokah ilmu amin, disubur makmurkeun milik rezekina amin, senantiasa ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh pini sepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Kang RT, Kang RW, Kang Lurah, alhamdulillah hadir. Berikut Bapak Binamas, Bapak Babinsa, mudah-mudahan sadayana sami sing tambih-tambih barokah hirup amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah maulid di palataran musola naon Nurus Saadah. Mudah-mudahan nu hadir ayeuna sesuai dengan doa guru urang tadi, mudah-mudahan sing jadi ahli surga amin. Kabehanana sing asup ka surga amin. Kabehanana jadi ahli surga amin. Ya Allah ya Rabbal, hayang tah henteu ka surga. Hayang tah hayang jasa. Kedeung apa kuari. Kedeung bae nya. Mudah-mudahan berkah maulid, berkah solawat, berkah mahalul qiyam, berkah ngaji Quran, berkah pengajian, berkah silaturahmi, berkah nasodakoh. Mudah-mudahan orang dia anu ilu muludan, anu gering balik ti dia cager deui amin. Anu dengdek lempeng deui amin. Anu baloon calakan deui amin. Anu susah sugih deui amin. Nu aya masalah geura bareres masalah amin. Nu aya kahayang mudah-mudahan dikabul kahayang amin. Anu salakina tolol mudah-mudahan tobat amin. Nu metohana galak mudah-mudahan taneuhna dibikeun amin. Nu loba hutang aya nu mayarkeun amin. Nu tilok salat daek salat amin. Nu cara ngaji daek ngaji amin. Nu main slot sambar galedek amin. Mudah-mudahan nu main slot sambar galedek amin. Mudah-mudahan nu main slot sambar galedek amin. Ya Allah ya Rabbal, disambar galedek akhlakna amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa seluruh panitia, berikut seluruh donatur anu geus menyelenggarakeun ieu acara
di pelataran musola Nurus Saadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai karena penting ieu mudah-mudahan dibales dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kita rayakan sekarang perayaan Maulid ieu bukan sekedar seremonial, lain sakadar lampu dicangkeun, lain sakadar tenda disiapkeun, panggung disiapkeun, kembang nang injung balikeun deui tah moal. Bukan sekedar seremonial tentang kelahiran jasad baginda Rasul, lebih dari itu. Ternyata Rasul lahir melahirkan ajaran, melahirkan agama, dan melahirkan aturan. Ternyata Rasul ngalahirkeun ajaran, ngalahirkeun agama, jeung ngalahirkeun aturan. Yang dengan ajaran tersebut, yang dengan agama tersebut, urang kabehan bakal bagja salamet dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sayang jasadnya baginda Rasul tidak pernah bisa kita ambil. Rasul kasep, irungna mancung, bibir Rasul berem tanpa lipstik, pipi Rasul merah tanpa naon karah blow on. Kulit Rasul putih tanpa kolagen. Rasul mulus tanpa perawatan, tanpa skincare, tanpa MS Glow. Rasul kasep murni fitrah pamere Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mah bodas ce, kulit Rasul mah bodas karah, lamun kalampuan bodas narobah jadi berem, percis kos orang sarakan, kulitna hidung kalampuan jadi hejo. Rasul mah kasep po, gigi beliau sanggup meredupkan matahari. Badan Rasul wangi, lamun dikira-kirakan Rasul lempang kasarakan kuari, maka wanginya baginda Rasul saminggu moal leungit disarakan, saking sengitna badan Rasul. Maka diantara salah satu sunnahna baginda Rasul at-tatayyub, urang kudu sarareungit, belikeun minyak seungit. Imah heran kula, kadang-kadang aya bikang kelekna bau Israel. Ngap, masya Allah, nyakolot, sengit. Andai kata keringat Rasul diwadahan ke botol, seminggu kemudian keringat tersebut berubah jadi minyak wangi. Salaki urang jajal, kesangna wadahan ke botol, saminggu robah jadi racun tikus. Tapi ternyata Rasul kasepna teu bisa dibikin ka salaki urang. Andai kata kasepna Rasul jadi sebuah ajaran, andai kata gantengna Rasul jadi sebuah aturan, anu henteu ganteng ka neraka, anu henteu kasep ka neraka, niscaya orang saraka ngrebek kabeh dina neraka. Betul. Tapi alhamdulillah kasep mah bukan standar agama. Kulit bodas mah lain standar agama. Kajeun teuing beungeut kasep ari tilok salat mah bakal cila. Naon hartina beung geulis lamun tara so. Walaupun hidup 1000 kalau gak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000 tahun kalau gak sembahyang apa naon hartina beungeut geulis tilok so. Jeuleu orang sarakan nya jore nya tilok. Naon hartina. Maka wajah bukan standar kebahagiaan. Jangan pernah melihat seseorang dari wajah mereka.
nyiaran pamajikan hayang nu geulis bae mang santri, mang santri can puguh nu geulis senang karah. Belum tentu wajah cantik membawa kebahagiaan. Jajal-jajal boga bikang geulis, nyana di pengajian, mamang di imah deg-degan. Besing bikang digotong batur. Coba mamang boga bikang jore, ditanya ku mamang, "Nok, ka mana sia?" Deuk ngaji, "Los." Bebas aing mah. "Nok, deuk ka mana sia?" "Deuk ka pasar." "Los." Bebas. Paeh salakina, bikangna geulis. Masya Allah. Mamang di jero tanah, pamajikan geulis, dianjangan ku tatangga, nyelek kana dada, roh mamang teu tarima, naik ka tanggal jamblang jadi memonon ta. Coba mang bikang jore mang, mamang paeh di jero tanah, bikang dianjangan ku tatangga, nyeuleuh pamajikan mamang nu jore teh keur dianjangan ku tatangga, mamang seuri di jero tanah, bari ngomong ka lalaki nu anyar, "Woi, rasakeun ku sia, bikang aing mah pait sia kara." Ternyata wajah seseorang tidak bisa kita jadikan ukuran kebahagiaan. Imah bagus selain ukuran senang, imah bagusan puguh senang. Maka dunia mah teu diukur ku imah mewah. Cak batur mah imahna gedong 2 tingkat, tanyakeun hutangna ka material sabaraha deui. Mending loba duit loba hutang apa teu boga duit teu boga hutang? Loba duit teu boga eta kahayang. Kenyataanana mah teu boga duit loba. Maka imah mewah lain standar kebahagiaan. Jakolot baheula mah teu ngajarkeun beunghar ka anak. Nu diajarkeun adalah kebahagiaan. Imah kolot urang leutik, kamar hiji, dapur hiji, WC hiji, anak 8, pegenyek-genyek. Keluar aya anak, di jero WC aya, datang ka dapur aya, di jero kamar ge aya, pajeulit jeung anak. Kadang-kadang kuari imahna gedong, anakna 5, kamar siring hiji, WC siring hiji, hayang kapangi jeung anak angel jasa kudu di WA, betul? Batur mah kos gitu kadang-kadang senang bukan dengan rumah yang mewah. Senang mah lain ku imah nu mewah, senang mah lain ku beungeut nu kasep. Bibi boga salaki kasep jasa, boga salaki kasep jasa, haju boga salaki bodas jasa, leutik jasa awakna, nya kasep nya leutik nya bodas, kasep leutik bodas, kos tiang listriknya. Ternyata can puguh senang. Kadang-kadang mending nu hideung rajin salat, betul? Hideung bager anu kasep baloon pas bayawak mending mana coba ayo. Ieu kasep ngimpi jore nyata mending mana? Nu bisa dikekepan mana? Aya duit 100.000 di kantong jeung 100 juta ngimpi mending mana? Nu bisa dibelikan seplak mana? Nu bisa dibelikan bakso nu mana? 100.000. Ayeuna salaki kasep ngimpi jore nyata, nu bisa ngeukepan mana? Nu jore. Ulah pajar nu jore bari hideung pait. Jadodol tenjo sanajan hideung amis, nu matak salaki urang hideung anggap dodol tenjo. Mending keneh urang narima atas apa yang Allah berikan kepada kita, urang narimakeun kana pamere Gusti Allah, itu lebih hebat tinimbang urang ngarep-ngarep anu eueuh, betul apa tidak? Urang mah tarimakeun anu aya imah leutik alhamdulillah, salaki hideung ge alhamdulillah, nu matak lamun hudang hees cek Kangjeng Rasul ucapkeun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukuran boga salaki, jeleukeun tonggong salaki. Tina tapak usaha tonggongna datang ka hideung, sukuna datang ka jebrag, kulitna datangkeun ka leteng. Alhamdulillah Gusti, salaki batur. Salaki urang teh lain sasaha. Tapi nyana diutus ku Gusti Allah keur ngurusan urang, nyaran duit demi urang. Terus-terusan salaki ngurusan ka pamajikanana, masyaallah. Ucapkeun ku urang, alhamdulillah ya Allah, aya salaki cager keneh. Panon bisa nyeuleuh, ceulik bisa ngadenge, leungeun bisa nyekel, suku bisa ngalengkah. Bungah apa henteu? Bungah jasa, masya Allah.
kasep paeh hideung hirup mending mana? Mending hirup mending paeh. Hideung hirup putih paeh mending mana? Matak sanajan salaki hideung alhamdulillahirabbil asal hideung nu penting hirup. Mamang ge mang syukuran mang boga pamajikan, betapa bersyukur ketika kita Allah berikan rezeki boga pamajikan hudang hees mamang syukuran. Bayangkeun mang pamajikan bukan siapa-siapa kita, mereka berjuang atas nama keluarga. Isuk nyeseuh can ngepel ngurusan anak ngahuapan hajung nyalinan ngisangan nganterkeun ka sakola capek apa henteu teu eureun-eureun pamajikan ngurusan salaki mang. Maka mamang bersyukur mudang hees jelekeun pamajikan mang ngadoa ka Gusti Allah. Lihatlah betapa berubah seorang istri kita, keur ngora mah cangkengna leutik biritna gede awakna lenjang keur ngora. Begitu kuari di jelemang mereka berubah bukan karena mereka tidak sanggup ngurusan awakna, tapi pamajikan robah dek ngurusan keluargana. Mereka tidak ada waktu pikeun ngurusan awakna, beak waktu pikeun ngurusan keluargana. Betul, awak teka urusan, kulit teka urusan, jele kuari mang hudang hees pamajikan beuh kos kulkas 2 pintu. Aduh Gusti ieu kulit pamajikan teu jelas, tatadina kulitna bodas kuari mah hauk. Dina dampal sukuna aya Google Mapan. Urang syukuran ke Gusti Allah, menta ke Gusti Allah, Gusti demi izah engkau ya Allah kula menta peuting ayeuna keneh pamajikan kaula tuker tambah, menta pamajikan kaula panjangkeun umurna barokahkeun kahirupanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka perjemaah rahimakumullah, proses kelahiran Rasul yang kita rayakan bukan sekedar kelahiran jasad. Jasad mah moal bisa dicokot ke orang, tapi Rasul mawa akhlak, Rasul mawa agama. Itu yang Rasul bawa kepada kita. Bagaimana Rasul berbicara? Rasul mah lamun ngomong tilok pi kanyerieun. Maka awewe dina ajaran Kangjeng Rasul lamun kongko jeung salaki sora awewe ulah leuwih luhur batan sora lalaki. Mun ditanya ku salaki sorana keluarkan suara terindah kita, digerokeun ku salaki nok, jawab ku bibi kah, nok kah, nok ka dieu seuri ge di kamar ulah kenceng-kenceng ngaranna kuntil. Bikang makos gitu pan bikang meresep ieu nyeuleus salaki aya salaki diusapan make kanebo cik cenah mah pecek meureun ieu diusapan lamun ateul garoan, lamun pegel urutan, lamun lapar huapan, lamun gering obatan, lamun haus inuman, lamun hayang mandi pandian, mun hayang ngising isangan, mun hayang salat salat. Ih sedem bikang baheula mangnya bikang baheula ya Allah bikang baheula nok dengekeun nok bikang baheula mah ulah-ulah kakolot adina geh diurusan. Parawan baheula mah sanggup ngagendong orok ngabedong orok bisaeun ngurusan orok mandian geh bisaeun. Jajal bikang kuari titipkeun anak urang nu leutik kanyana beuh ngaguling ka sumur. Bikang baheula mah masak bisa, nyeseuh bisa, ngurusan anak bisa, ngepel bisa, ngaji bisa, mas kawin 3 gram, menangkeun calon pamajikan, paket komplit segala bisa. Bikang kuari bisa nanyeun status doang, betul. OTW muludan. Bisa nanyeun status doang, kedeung-kedeung status kedeung-kedeung. Isuk-isuk HP berang, sore tengah puting endek hees hudang hees bari ngising nage. Aduh ya Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi bikang baheula mah hararebat harareb tah
bikang baheula mah hebat. Parawan baheula mah ulah ka Allah kakolot ge sieun cakolot pamali parawan ngakan gedang. Betul. Pamali parawan ngadahar cau Ambon. Betul apa tidak? Pamali parawan ngadahar kalapangora. Bener apa ente? Pamali parawan ngadahar bonteng. Betul apa tidak? Eta parawan baheula mah. Parawan kuari mah kos bayawak mang. Masya Allah mang. Teu kira-kira setan di dahar. Matu maka ngisingna iblis. Hurung ngisingna. Menyala taiku. Atau kira-kira Masya Allah bikang baheula mah pan ngurus ye ngurus kadaharan diurus teu sembarang di dahar gegetas ranginang kacimpring rangining yeh bikang baheula bikang kuari menaon pasir semen kabeh di dahar. Nu tak beruntung bikang baheula mah hebat coba ge indung urang ieu parawan baheula indung urang tapisnya nama lamun anak sisi dueun ye tarangna ditempelan kertas bener tante cager ku kertas doang orok sore-sore dibawa keluar digendong bari lempang anak careuh emang salakina careuh. Aju anakna naik sepeda ngaguling sukuna getihan bikang baheula nyara naon babadotan haju digayem haju diprok-prokeun di jampe harupat gerak gede gerak budakna cager tante lumpat deui anakna sirahna mantau kana tembok sagede helm gede jasa. Coba indung urang nyokot naon? Nyokot buuk. Dinaonkeun? Cager apa henteu? Cager. Hudang hees anakna rapet panona, teu bisa beuntak pinuh ku belek. Dinaonkeun ku emak? Diletak aja diteleg, bener kan? Cager apa henteu? Cager, Masya Allah. Beteungna kembung teu bisa ngising, teu bisa hitut, teu bisa kiih. Kolot baheula ka dapur nyara naon? Minyak tanah ataupun bawang. Diboreh-boreh ka beuteung haju dibeuleum bener kan? Asup angin dikerik make bawang beureum betul apa tidak? Bikang baheula mah hebat Masya Allah bisa jadi bidan bisa jadi dokter bisa jadi teman curhat eta bikang baheula teu meunang parawan cicing di luhureun meja diuk di luhureun meja sok naon teu meunang parawang cicing di lawang imah naon ribet. Teu meunang parawan leumpang sareupna beusing aya sande kala benernya parawan kuari mah mang leumpangan satengah genep kosiraru ngabreng jasa. Parawan baheula mah hebat parawan baheula mah ieu awakna katutup kuari mah di perumahan loba tukang chicken hargana 8.000 ping kotok dibungkus make tarigu ngaranna chicken eta hargana 8.000 nu meulina bikang teu make rok kajeuleuh ping-pingna nu jadi pertanyaan ping kotok jeung ping nu meuli mahalan mana? Matak lawan bibi boga anak parawan ping-pingna masih dijeuleuh-jeuleukeun ka batur bungkus make tarigu. Maka iya wanita baheula mah hebat wajar menghasilkan anak yang hebat. Kenapa? Karena Sayyidah Aminah mencontohkan seperti itu. Kangjeng Rasul dilahirkan dari rahim wanita agung, sosok wanita yang tidak pernah melakukan dosa. Hiji awewe nu teu pernah nyieun kana pagawean dosa, awewe nu teu pernah nganyanyiri ka salaki, wanita yang tidak pernah menyakiti siapapun, nu teu pernah ngomongkeun batur, nu teu pernah maido. Ibunda Siti Aminah wajar menghasilkan anak yang hebat. Wajar anakna dihasilkan hebat karena indungna hebat jasa. Dan itu pertanda bagi kita mun anakna yang hebat indungna ge kudu mun emakna dengdek dikhawatirkeun anakna ge mun emakna bloon anakna ge mun anakna emakna calakan pasti anakna ge calakan.
matak ayalah tarekah syariat mun keur hamil ngandung anak bacakeun jampe lobakeun baca surat Yusuf sugan bae anakna kasep kus Nabi Yusuf lamun anak Nabi Kang bacakeun surat Maryam sugan bae anakna geulis oko Siti Maryam salakina ke masjid mang nitip sholawat mang bebeja ke salaki kak deka mana sia deka masjid nitip sholawat kak tuh sholawat dititipkeun ka salaki ditiupkeun ka leungeun salaki dibawakeun ka imah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad puh bawa ka imah usapkeun ka beuteung pamajikan anu keur hamil sing hade beuteung nu diusapna naon beuteung ulah ka henep-henep beuteung diusap makna ngaji Quran makna maca salat wajar ketika orok dilahirkan orok baheula mah ceurik orok kuari mah tilok ceurik naon sababna mana keur hamil tilok ngaji Quran main ti ajojing begitu orok lahir ke alam dunia tilok ceurik orok kuari mah bari nyeuleuh ka bapana woi lagi santai kawan sebab orokna ku hari mah tilok dibacakeun tadi cek guru urang apa yang orang tua kita baca jadi bacaan orok apa yang orang tua kita dengar jadi dedengian orok matak mun keur hamil ulah saucap-ucapna ulah sadenge-dengena ulah saturut-turut nah keur hamil Sayyidah Aminah wanita hebat melahirkan manusia hebat atuh urang ya yang anak hebat atuh urang kudu hebat ngaji ulah ditinggalkeun salat ulah ditinggalkeun sedengkeun salat aya ilmuna aya di pangajian nu matak salaki wajib ngaji pikeun ngadidik pamajikan wajib ngaji pikeun ngadidik anak kudu ngaji keur ngadoakeun ka kolotna ngaj ulah eureun-eureun ngaj nu ngaji paeh teu ngaji mendingan pulang ngaji ngaji urang ngarah nyaho salat nu kumaha ngarah nyaho ngarah teteg salat urang contoh awewe jeung lalaki beda dina urusan hukum banyak yang berbeda antara laki-laki dan wanita lamun salat bi awewe make mukena kunaon sababna sabab orat awewe mah sakabe awak kajaba dampaleungeun jeung beungeutna matak awewe lamun salat make mukena kos kieu ye carang kos kieu tah carang tah mukenana ipis ieu salatna teu sah sabab warna kulit kajeulean matak lamun mamang deuk meulikeun mukena keur pamajikan nyiaran mukena anu kandel terpal geus tina karpet naon bae anu kandel naon sababna awewe mah tonggong leungeut ge jadi orat lalaki mah ya lalaki salatna make sarung doang sah sabab orat lalaki mah mabeana surah warubah antar tur jeung bujal lamun bibi boga salaki jumatan di sarung doang teu di baju teu di calana eta jumatanna sah kula tanggung jawab paling cek batur jelema ngan keur nguji sah meunang lalaki lelempangan mulu dan kuari di koko di sarung tapi teu make calana jero makruh paling lato-lato tapi awewe bayangkeun mang seorang wanita mereka muludan kuari bikang muludan teu make calana jero diuk di dieu cacunguk lewat cek cacunguk bi imah aing pindah ka dieu ku maka ieu awewe mah beda awewe mah mun teu make calana jero asyadul karohah lain sakadar makruh tapi makruh yang dilipat gandakan awewe lebih berbahaya daripada laki-laki dongeng teh dongeng ieu mah aya budak leutik naik ka tangkal jambu hareupeun imah palurah misalkan teu make calana ngongkong di luhur palurah muhlis keluar bari ngopi bari ngarokok begitu nyeuleuh ka luhur aya budak leutik keur ngala jambu teu di calana cak palurah muhlis saeta kula palurah keur naon ngalah jambu pan teu di calana teu boga duit palurah turun sieun budak palurah ka jero kamar tangguan sakedeung tangguan moal duit 200.000 yeuh bejakeun ka mak meuli calana bunga budak lumpat ka imah bebeja ka mak
aya naon neng enok ngalat jamu air di imah lurah haju tuh make calana haju diberi duit 200.000 ai cak mana ye anak bae 200 atuh komo aing 2 juta cair asina 2 juta ya nok di mana sia hareupeun imah lurah di sabaraha 200.000 teu make calana nok teu make calana ngalamun mana anak bae 200 atuh komonya anak kula mah asana 2 juta cair ye tuduhkeun tangkala tuh nih itu sekedeng isukan madeg naik sia jeleukeun subuh keneh memeh azannya na geus naik ka tanggal jamu air cicing di luhur teh di calana bari ngongkong palurah isuk-isuk ngopi deui ngaroko deui diuk deui di kursi eta begitu nyele ka luhur ka tangkal jamu nyele budak nyele kuari mah lain budak aya kolot di luhureun tangkal jambu teu di calana bari ngala jambu air cak palurah astagfirullahaladzim sarang tawon aduh ya Allah saya tak mana nu kamari keur naon ngala jambu pan teu di calana teu boga duit turunnya na cair 2 juta ye kamari ge 200.000 kuari mah pasti 2 juta tangguhan sekedeng asup ka jero balik deui keluar yeuh mere 2.000 meuli silet itu tadi kurun dah mah ternyata awewe bahaya bi orat awewe mah karena apa karena kadang-kadang kejahatan bukan karena ada niat si pelaku tapi ada kesempatan maka padalah maka makruh ya ulah-ulah kitu cak guru kula bikang lamun moekeun calana jero maaf lamun di luar tutupan make anduk tutupan make sarung ulah kajeuleuh ku sasaha fitnah sabab kadang-kadang lalaki apa yang dia lihat berbeda dengan apa yang dia bayangkan nu jeuleuh mah calana jero nu dibayangkeun mah tah eta bahaya nu matak bikang mah tutupan jepit make jepitan bohi mah bikang nya hamil 8 bulan calana jerona dipoe di luar santri duaan lewat woi jeleukeun sempak dajal matak bikang mah ya kudu bisa ngajaga orang yeuh lalaki ge lalaki kadang-kadang kula santri di imah alhamdulillah aya duaan meureun diudangkeun subuh isin pan ada isin beungeut sarung taikeun ka beungeut ya isin hende pohoan deheus lamun bagus nyeburik nyaherang yang ngejepret sebenarnya mah iya jaga aurat kita jaga ulah pedah kolot urang haju mempertontonkan aurat kita kepada siapapun kadang-kadang geus ini urang make kutang keluar aya deui geus anak genep nyana wani nyusuan hareupeun tukang sayur betul iya di lemur kula Kendal ieu mah kejadian nyata kula aya pengajian ibu-ibu poe Sabtu isuk-isuk jam 8 begitu ngaji mimiti kurang lebih tahun 2017 aya ibu-ibu mau budak leutik ceurik budak leutik teh cager-cager horeng budak ceurik hayang nyusu akhirna indungna hareupeun kula nyusuan pan sial jasa mang ceknya nama kula tiang listrik meureun atuh pan eta mang dijeuleuh dosa peureum hook matak awewe lamun nyusuan tutupan make jilbab malipir ka pinggir nyumput ka tukang orat ieu bi kula mah anu senam di nomor ge kula mah lain hewa ka senamna silakan senam mah ibu-ibu senam ibu-ibu PKK di perumahan di Taman Raya Rajeg ngabareg jasa 1 2 silahkan senam tapi kenapa senam harus memakai pakaian ketat pakai legging, pakai street, pakai manset, betul? Apakah tidak bisa senam pakai mukena? Hayu kas pocong. Nu salah ge pakaianan atupan sial jasa, make baju ketat, mang santri deuk ngaji ke Cilongok, nyelebih kang keur senam, bibi jantung sehatnya na coplok.
matak urang jaga orat awewe ulah sok dibuka-buka keur batur kakarak lamun endek hees mah babagi orat urang keur salaki mah teu masalah. Bahkan dina kitab Uku Dulu Jen diterangkeun awewe lamun dek hees lampuna ulah caang makruh ye make lampuna remang-remang. Hikmahna naon? Hikmahna lamun lampu remang-remang etak lamun kulitna burik moal kanyahoan. Sabab lampuna remang. Haju baju nage bibi ulah nu kandel. Cak dina kitab teangan baju paling ipis lamun bisa mah baju nu carang-carang tah saringan kejo. Pakai bari ngedeng. Daripada salaki kancola keluar karah berikan servis yang terbaik di mau urang baik dengan lisan dengan kata-kata. Daripada salaki bobogohan jeung budak SMA eueuh salahna lamun bibi meuni seragam SMA. Daripada nyana bebenehan yang batur budak sekolah mending bibi meuli baju sekolah. Hayu geus kolot los teu masalah. Ngedeng di kasur mak baju SMA the power of putih abu-abu. Handap abu-abu luhur bodas ieu lipet di dieu nabi. Kancingna bukakeun dua. Bukna dikepang bari ngedeng di kasur. Incuna lewat duaan lawang dibukakeun. Woi mak kolot edan. Betapa Sayyidah Aminah wanita hebat, bukan wanita kaleng-kaleng. Aurat yang senantiasa tertutup, bahasa yang tertata, laku yang tertutur, luar biasa. Majar menghasilkan manusia agung karena wanita ketika menjaga marwahnya, Allah bakal menjaga marwah anak-anaknya. Jaga marwah awewe, jaga harga diri wanita di hadapan laki-laki lain. Maka para jemaah rahimakumullah, sangat penting pendidikan untuk anak-anak kita. Ngarah sholat urang na dirapihkeun ku anak. Engke anak pan lamun mondok lamun masantren mah bibi bakal dirapihan ku anak. Ahlak urang dirapihan. Cara nginum mah ieu ahlak zohir, adab zohir nginum. Contoh ieu mah. Contohnya Rasul mah lamun nginum tilu tegukan, sakali tegukan bismillah, beres tegukan alhamdulillah, negukna tilu kali tegukan. Contoh contohnya contoh alhamdulillah karak sabaraha kali ya? Sabaraha kali deui? Contoh sabaraha kali deui? Contoh alhamdulillahirabbil eta Kangjeng Rasul pan orang sarakan mandiin kos gitu nginum kos bayawak lek leugit jeung gelasna udah nginum lalaunan dahar ge ye dahar lamun dahar make tilu ramos sedangkan baheula mah di Mekah korma tapi dipake sunahna Kangjeng Rasul mun dahar saeutik make tilu ramos tek komo bikang mah ye makruh lamun dahar huntu kajeleuan rapet mun dahar lalaunan mun nyapek lalaunan wi orang sarakan dahar nyokot sangung kos beko ceknya nama urugan tanah meureun calangap gede jasa wah kasuk ka jero kabeh saeutik dahar ya set Masya Allah pantes ya dahar kos itu pantes jasa ya Allah pantes jasa komo di imah mah urang lamun awewe cek guru urang tadi ya lamun bikang nungguan salakina lapar salakina dahar di luar salakina gawe misalkan bibi masak di imah ditangguan ku bibi ditelepon kak di mana sih ya di jalan dek balik dahar di imah tadi warung dek di imah bibi nangguan tah beteng laparnya seorang wanita nungguan salakina dahar Allah berikan pahala bagaikan wanita bisa berpuasa sabulan full lamun awewe lapar nungguan salaki mantap apa henteu mantap ditungguan ku bibi horeng salaki dahar di padang kan tolol yeah. Ulah dahar nginum cai kopi sakecerak
sakecelak cai kopi tah diinum ku salaki kecelak satetes cai kopi diinum ku salaki Allah berikan 10 kebagusan keur awewe Allah angkat 10 dosa keur awewe komo lamun cai kopina disiramkeun ka beungeut salaki ieu karak satetes dosa satetes doang naon sababna sabab kuari mah kadang-kadang salaki nginum kopina geus tilok di imah loba ngopina di warung kopi meuli kopi 20.000 di warung kopi meuli kopi 20 iya hujannya anu kahujanan ka surga amin nu kahujanan ka surga amin